dengan tarikan ae mana ada motah ya. Aing kok malah mun kitu. Garelo imah. Heuy, ye. Ye. Mereka mana seperti itu? Udah itu, udah. Ye. Au. Ye. Sin kabawakeun mah. Oh, palingan ieu udang ari. Nangar kiluan. Rek jeung air urip jeung abdi hiji sia. Sugan disawer ku mamana Intan. Hiji di coklan sia. Alah, urang tidak bisa sia. Tarikan ae mana ada motah ya. Gigi goel di kopi uban tunu di kopi uban tunu ye. Aduh dia teh trio ibu, trio kahuruan ye. Au anjir ada orang bisa sia. Kurang lindang-dangan nyauki mas ya. Oh baru ada tambahan ibu pimpinan. Ye bintang 5 bintang 5 burung merpati sahanu burung digajapati ibu asik au juga ditambahan ku pimpinan rek ilu ngigot. Dikit. Tanya ibu. Aduh ini power ari. Aing sireuleuh sih teh. Tengah minat teuing. Ibu kumaha abdi mun kieu? Hei. Aing hayang ngarawas. Ye. Tanya juara pertama kari unggul salam dunia ieu, Bu. Tuh turunnya tuh. Teh ona. Gusti ya Allah. Ye. Kumaha aing sih teh? Aing kok malah mun kitu. Sri unggul. Ayo. Ibu jangan menuruti adegan seperti ini karena berbahaya ibu. Anak-anak awas jangan menuruti adegan seperti ini ya. Tuh. Nanti setelah ini 3 orang Diva ini akan memakan bata dan pasir. Ye. Aing bukan aing. Tingali. Trio tingali. Aya meri anu kasahatan teh ieu. Tuh. Kalau pakai spion atuh. Ye. Cik. Aduh Allah. Ye. Aduh. Kamari ibu dia nu kasurupan jati gede teh tiluan. 5.555. Gusti Agung.
pengantin di rumah jangan meniru adegan seperti ini karena ini berbahaya bagi anak-anak. Yey, 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 hey, I, hey, I, hey, yey, 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 mana? Alhamdulillah tidak mah intan tante. Awas teh kamu. Oh, asa boga kuda euy. Jadi lebat. Asa supan, asa kepedayaan, asa embung, asa alas yuk, aing turut alam. Katakan hiji didoakeun nu geus nawer. Siapa itu mah? Astagfirullah. Ari au yey yuk aing turut alam saya laut hujan iuir angin kurang lamun keur hamil maka lo bawin amit di mana? Au usi simpati. Oh simpati. Hari, baik itu Hari. Hey, Hari, kamari ibu kejadian. Kelah. Hari, kamari ibu aya kejadian di Medan sarua dia kieu mulungan sawer dia kamari kieu disukna. Awal diterusin oleh Pak Kenal Ari kamari ge kejadian di buah dua anu nari 3 kieu bulungan duit isukna koang eta mah si koang lah. Alhamdulillah itu ngahiburnya kan ya dan naon ieu ngorupikeun kesenian tak ieu ibu kadenya barudak kade tong diturutan makanya kade uih di nurutan lagi entong bisi bahaya mana terlatihan ini namanya abung dilahirkan dari sarua katun bawah. Astagfirullahaladzim. Nah di maya wah sana tampak kenang lagi ini mau jadi mah. Alhamdulillah ya. Itu trio A Ari, Anti, Awi. Semua udah merah. 3 Dipa. Dipaok, Pacok, Dipencit. Bener, Dipaok, Dipencit, dipangpengkeun sia ku aing. Hah? Itu 3 di ongko 4 ada hiji di mana Dipa ka mana? Ieu kan dipangpengkeun hiji-hiji ya. Oh iya 3 Dipa trio. Tuh 3.000 Iya teh karek kaluar ti paud ibu. Alhamdulillah. Nu hiji karek cager budug, nu hiji karek cager eksim, nu itu singkayoan. Ieu mah mendingna kabeh oke. Sok baik urang we. Sok tua gapat tak dinjeng. Tak batu eta itu na kita we eueuhan. Mantap aduh. Mending maju saurang ieu. Naon? Saha nu maju? Mung butong bisa kabawakeun. Nah. Teh oke, dacan. Di restar. Kayak ada gua 2 jam setengah nya. Ada gua adan. Nanti kita akan menunggu pengumuman dari tim Dewan Juri lagi menentukan siapa yang akan menjadi pinunjul dalam evaluasi dari tari yang diadakan oleh Gondewa Rasa. Tebihkeun ya Allah tina kitu. Ya Allah. Ya, saya teh ada rewah tuh.
enak cece ti iraha ece diajar tari bala ece cita-cita jadi naon. Alhamdulillah cita-citana sakieu mulyana si ece hayang jadi paraji sunat juga Pak Ecek. Upami ibu upami apa nu paling ditu paling ibu apa nu paling ditu di pas bade ka Rancakalong anjeunna sok ngojek oge sekarang kawis nu ieu mah sok ngulungan cangkang aqua oge nu ieu sami Bu ieu sok ieu nyangon munding kadang-kadang mundingna dikawin kan baik disebut munding kuno edan mana nya itu lagi embungan. Alhamdulillah sama kadari atuh sep teh boh nah teh ngiluan rapak dahar wes ye hey tut geser yo geser ye au hit ye Surabaya wah oh sobat terbaik pada kerusuhan ayo penari minum heula ieu mah naon jauh ye kalau lor kena duit mah mereka mana strategi goreng patut dolak kasih monci ploy au jadi
sama nanti acan coba tak apalun terang terakhir Gusti Maha Agung atur nuhun tadi ka tilu dipa dipulangkeun deui ka indung babana masing-masing. Ya Allah, mudah-mudahan nu tilu ieu mudah-mudahan sing dibere berkah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rupana atas untuk landong para saya di sana nuhun asal rupa-rupanya ya misah dari itu dia misah ke dia sini lah cek 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 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong perkenalan tepangkeun sim kuring Miss Gotik ngucapkeun selamat kanggo Gondewa Rasa mugia nambih sukses sadayana murid-murid nambih pinternya amin. Mugia nambih sukses murid-murid nambih pinter nambih prestasi tetap nanjir kanggo Gondewa Rasa mugia sukses salamina lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring Ari Arimbi Ari Agrem ngawilujengkeun selamat dan sukses untuk Sanggar Tari Gondewa Rasa yang telah melaksanakan evaluasi ke tempat. Mudah-mudahan Sanggar Gondewa Rasa makin sukses, makin berprestasi anak-anaknya. sedih ngalih-ngalih amin. Can. Untuk Teh Oki sebagai koreografer Gondewa Rasa mudah-mudahan sehat selalu, panjang banyak rezeki, anak-anaknya berprestasi, beretika yang baik, maju terus untuk memajukan seni jaipongan di Sumedang. Mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan. Amin. Atur nuhun Bu, tos ngundang trio Ebel. So, tu bisa ngomong. Si itu mah tu bisa ngomong ku bahasa isyarat kan sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halus. Nuhun atur nuhun mudah-mudahan sing disalametkeun ka dieu nya. Alhamdulillah sok tak bergaya heula. Ieu insyaallah ieu bade ngadamel ka. Ieu tilu dipa bade ngadamel kerajaan insyaallah. Iya hatur nuhun, terima kasih kepada 3 dipa yang sudah memeriahkan acara evaluasi tari yang diadakan oleh Sanggar Seni Gondewa Rasa.